Kapiatur kapamirsa anu mika cinta carita Sunda. Carita wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Garapan Mang Egi Pajri. Pamugi ieu carita wadul tiasa ngahibur ka pamirsa anu nuju huleng jentul. Oge teu hilap kanggo anu nongton ieu channel tiga sekawan, mangga subscribe saloba-lobana. Pamirsa anu di kota sareng di desa, mangga urang awitan carita Sunda anu judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Prung dimimitian. Oh, janten ujang teh ka dieu hayang sugih maksudna teh sugih kumaha ieu sok dengar ti awah mah. Ukieu bah simkuring di palemburan hirup kayaan walurat, hirup kayaan sangsara. Soboh dihina bah. Popona mah teu ngeunaheun lah kumaha hirup teu boga, kumaha hirup sangsara. Anu aya dihina jeung dihina bae abah. Eueuh kangeunah bae intina mah. Oh gitu. Tapi kieu Jang Mukri, lamun Jang Mukri memang datang ka dieu aya kahayang sing kade ulah satengah hate pancegeun hate sing kade ieu. Bah simkuring jauh di jugjug anggang di teang ge. Hate jeung pamikiran geus buleud bah. Geus moal aya nu ngahalang-halang, geus moal bisa anu ngalarang-larang. Pokona mah simkuring hayang laksana kahayang bae. Hayang jadi si raja kaya ieu Mukri bah. Oh gitu. Sok ku abah dicumponan kahayangna ngan sing kade. Jang Mukri oge kudu bisa nyumponan kana kahayangna. Lamun Jang Mukri boga kahayang, naon anu pake kahayang anu baris merekna oge kudu bisa nyumponan. Kumaha? Mangga bah. Mangga naon bae oge ku simkuring baris dilakonan. Moal lah simkuring. Moal mundur bah. Nu penting laksana. Sok ari kitu mah Jang, ke tungguannya abah rek ka kamar heula. Rek sasadiaan, si we nginum heula di dinya, tungguan abah sakedeung. Mangga bah, mangga. Lamun aing laksana jadi hirup boga, lamun aing laksana hirup kaya, waduh kasebut si Mukri beunghar, si Mukri jadi juragan. Duh bagja emeh urang bakal bagja ya. Alah si bagus datang tuh Jang Mukri, abah geus sasadia sapuratina anu baris dibawa ka pamujaan. Sabab lain di dieu tempatna teh Jang. Lumayan rada jauh di dieu. Sing kadenya lamun datang ke tempat pemujaan, ulah ngomong sacuam-cuam, ulah ngomong sakabah-kabah.
Maksud abah kumaha bah? Kieu ya. Sing kade saeutik ulang ngucapkeun anu musik malikeun manusia nya ulah sok nyebut-nyebut anu nyieun ujang tarutami nama anu nyiptakeun di alam cing kade nya larangan gede eta Jang. Mangga bah mangga. Kek sakedeung abah nek belum parupuyan heula Jang. Tah kuari geus sadia hayu urang geura ka tempat pemujaan Jang. Lumayan rada jauh lah tapi urang ngeureuyeuh we nya. Mangga bah mangga ayo. Bageuning jauh ya tempat teh. Iya Jang jauh oge sing sabar we lanan. Lamun ajak boga kayang ya sing sabar ngeureuyeuh we urang capek-capek ge nya. Tenang we. I jalan makin nanjak Jang. Nya bah karasa ripuh di jalan. Ulah sok omong nu lain-lain Jang. Sing panceg we tenang we atuh. Tah urang ayeuna geus nyampe ka saung. Reureuh we heula di saung nya sakedeung ke heula nya. Mangga bah mangga. Ieu tempatnya meuning ngaganeom kieu yeuh. Uluh. Rada karareung sim kuring mah yeuh ah. Lamun teu aya tujuan, lamun teu boga kahayang cadu ah kudu ka dieu. Yang nah habat ngalamun. Ayo urang numpang deui yuk. Sakedeung deui tuh awas sing kadenya. Urang moali lagi nyampe ke tempat anu nyata ke tempat pemujaan Jang. Mangga bah mangga. Tah urang ayeuna geus nyampe ka sesi guha. Tah ayo Jang tuturkeun abah yeuh. Awas sing kadenya ulah ngomong sacuam-cuam. Kayak lamun geus datang kali itu kumaha cek abah we nya ujangnya. Mangga bah mangga. Ngestokeun pisan bah ngestokeun pisan. Cing ayo atuh. Tah urang ayeuna geus nyampe ka tujuannya. Cik abah rek ngamimitian. Cing kade awas yeuh nya. Cek abah peureum-peureum. Kamu cek abah beundak-beundak nya. Sing kade praketkeun peureum pantegeun hate. Ka lamun ngadenge naon-naon anu kadenge ku ujang sora. Tong kaget tong reuwas. Sing kade nya. Mangga bah mangga. Sok. Ku abah rek dimimitian yeuh. Sampurasun Sang Ratu. Hapunten anu kasuhun. Sim kuring tumangguh laku. Ngan ukur ngaganggu kana kadengtreman Sang Ratu. Hapunten anu kasuhun.
Simkuring datang aya anu diseja, aya anu dibawa. Sanajan babawaan ngan saeutik, tapi gede pamintana. Hampura sang raja, simkuring geus ngaganggu. Mbah, suara naon eta ngaguru, Mbah. Ulah sok loba omong gandeng jang. Geus mulai datang dah gandeng. Jang, bentak. Ulu Abah, aya di mana ieu? Cicing. Tuh, raja geus datang. Urang aya di karaton ieu, cicing. Cokro, lek naon maneh ngaganggu kaula? Lek naon maneh ngaganggu kadengerangan kaula? Aya naon? Oh, hapunten sang ratu. Sanes simkuring ngaganggu. Nanging ieu aya nu diseja. Aya manusia ieu. Anu hoyong papanggih jeung sang raja. Hampura ieu. Aya naon cenah? Aya naon sia? Hapunten anu gasuhun. Anjeunna aya ngaroba hirup sakumaha biasa anu sok dongkap ka dieu, anu sok di bawa ku simkuring ka dieu. Oh, memang itu manusia mah. Hayang boboga nung digawe manusia dan kitu. Tapi teu naon ku simkuring baris dicumponan. Teu naon. Anu penting manehna siap ngalakonanana jeung kudu daek nanggung resiko. Sok hayang naon cenah? Hayang sugih cenah. Hayang loba pakaya cenah. Jeung ieu itu serba aya kitu tah sang ratu. Oh, gitu. Teu naon-naon. Sok ku simkuring pasti dicumponan. Nu penting manehna saha ngaranna? Oh, ngaranna teh Pun Mukri sang ratu. Oh, Mukri. Geus geura baralik deui. Ke musim kuring baris dikirim. Baris dicumponan. Ieu ituna aya di nyaneh Cokro. Bejaan cuan teu dibejaan. Lamun manehna sanggup pasti manehna bakal boboga. Lamun teu sanggup manehna bakal cilaka. Oh, mangga sang ratu, mangga. Oh, geura baralik. Geus, geura baralik. Yang kuari urang geura balik jang. Uluh Abah. Ari karaton anu tadi ka mana Abah? Ulah sok loba omong. Hayu geura leumpang jang. Ke ku Abah dijelaskeun di ditu di mah Abah, hayu. Oh, mangga Abah, mangga. Jang, kiwari geus datang ka imah Abah. Sok urang reureuh heula.
kiwari kieu ieu Jang Mukri nya. Naon anu geus diomongkeun tadi ku Sang Ratu cing kade ieu kudu daek nyumponan kudu daek ngalaksanakeun. Naon teh Abah? Soalna anjeunna teu ngajelaskeun. Kieu Jang. Ieu tarima heula ieu. Kelar katineung nya sanajan ieu duit teu sapiraha. Ngeun 10.000 tapi ieu manuotna gede Jang. Maksudna gede kumaha Abah? Naon bae anu pake kahayang ku Jang Mukri baris laksana jeung ieu duit baris balik deui bakal ngalobaan. Eta hiji dah. Kadua, engke Sang Ratu ngiriman anak ka Ujang. Duanya. Nyaeta anak tuyul. Tah. Awas pamajikan Jang Mukri kudu siap sasadiaan. Sataun sakali kudu daek nganyusuan. Malam Salasa jeung malam Jumat kudu sadia sasajen. Susu 2 blek, daging 5 kilo ngeun pacuan eta si daging ulah diasakeun Jang. Oh gitu Bah. Mangga. Tah anu saterusna Jang Mukri engke dina ngajalankeunana kudu doang anu jajaluk. Ngaganong leungeun, make baju tumpang camping, ulah setil. Engke Jang Mukri datangna ka unggal toko, ka unggal ruko, ka tempat-tempat anu rame. Tah, didinya engke Ujang baris mawa rejeki, baris mawa duit anu loba Jang. Sabab engke Ujang baris mamawa eta anak ratu, eta anak tuyul teh. Tah kitu kaharti. Oh kaharti. Mangga ari kitu mah. Usim kuring baris dijalankeun. Usim kuring baris dilaksanakeun. Mangga Bah, mangga. Tah Jang Mukri. Ayeuna geus laksana kahayang Ujang tinggal ngajalankeunana. Ngan sing kade ya Jang. Sing inget regepkeun naon anu geus disampaikeun ku Abah. Amanat-amanatna ulah dirempak, ulah dilanggar. Lamun Ujang wani-wani ngarempak pasti cilaka, bakal aya mamala ka diri Ujang. Mohon Abah. Ku sim kuring pasti destokeun pisan. Naon anu diamanatkeun, naon anu tos diwejangkeun ka sim kuring pasti baris dilakonan, baris dijalankeun. Gitu Abah. Tah itu Jang. Ngan sing kade aya keneh ieu. Amanat anu baris disampaikeun ka Ujang. Naon deui Abah? Ujang lamun nek mandi wayahna saminggu sakali mandina nya Jang. Cuan poho tiap malam Salasa mandi ngeun make kembang 7 rupa. Wayahna anu sok biasana mandi unggal poe sing kade ieu mah cukup saminggu sakali tos magrib dan kudu make kembang mandina. Anu saterusna lamun eta anak tuyul geus dewasa wayahna pamajikan Ujang kudu daek ngalayanan. Sakumaha ngalayanan kanu jadi salaki. Ingetkeun eta. Lamun pamajikan Ujang teu sanggup tandona teuing Jang Mukri, teuing pamajikan Jang Mukri, teuing anak Jang Mukri.
Kumaha sanggup? Sanggup bah, sanggup. Nu penting sim kuring laksana kayang. Nu penting sim kuring sugih. Nu penting sim kuring beunghar. Itu abah. Ah, senang sim kuring lamun geus kasorang mah bah. Ya. Sok ku abah didoakeun sing lungsur langsar. Sok ajang, lain abah ngusirinya. Sok atuh, geura siap-siap berangkatnya. Oh mangga abah. Hatur nuhun. Sim kuring pun mukri bade pamitan bae ka abah. Ke aya waktu deui urang bisa pendak dinya abah. Ya, sok didoakeun ku abahnya. Beral atuh. Nya abah, sim kuring rek pamit ya. Sok atuh. Be, 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 be. Berat. Oh, geuyeub persyaratanananya. Ulah, si Eme daekeun moal. Sapu moal. Ah, piraku teu daekeun. Piraku teu sapu. Lamun manehna hayang salamet turutkeun ka hayang, lamun teu salamet, lamun teu hayang moal salamet. Ah, laksana aing ya jadi jelema beunghar. Laksana. Keun lah. Deleukeun tatangga. Si Mukri kaharepnakeun bakal senang, bakal jadi juragan. Urang tunda carita Mang Mukri. Ayeuna urang caritakeun di lembur Cilembu. Kamana ieu bapak barudak? Geus saminggu teu datang-datang. Mana di imah geus teu bogana naon. Duh, kudu kumaha ya geus kieu. Anak rongeak hayang dahar. Nu hayang jajan, nu hayang ieu itu. Kamana ari Kang Mukri? Kaleleban teuing ari geus ninggalkeun. Kudu kumaha nya ya geus kieu. Kumaha atunya? Mak arek nyar biasa lah ya. Sugan aya injemen. Nek ambil surtinya. Mak ya injem beas sugan di injeman. Duh, kudu kumaha ya aing geus kieu. Kaayaan anu walurat kieu. Anak Bang Korea geus 2 poe teu manggih dahar. Duh, kudu kumaha ya aing geus kieu. Punten. Leuh. Geuning nyaneh emeh. Aya naon ye sinarieun ye. Aduh, punten Bisurti. Sim kuring ngaganggu ieu. Ieu mah rek wakca wae lah. Moal aya nu disumput-sumput. Wayahna Bisurti. Sim kuring nginjeng beas. Anak kuring geus 2 poe teu dahar. Aduh, kacida teuing nya. Nan ka mana bae atuh si Mukri?
Bet eueuh nonjol-nonjol ieu teu kadenge-denge. Nya Pugumbi. Heug atuh yeuh. Aya sugan saliter mah. Hampur teu bisa nginjeman lobanya. Ja bi oge sarua kayaanana lah. Lumayankeun wae saliter oge ye nya. Hatur nuhun ieu Bisurti. Nuhun pisan nuhun. Heujeug atuh geura asakeun. Karunya anak maneh. Aduh. Karunya amatnya 2 poe can dahar cenah. Sok atuh geura ka ditu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan saliter ge. Jeung ganjel anak aing. Duh, karunya. Cig atuh Kang Mukri. Ka mana bae ieu? Teu datang-datang. Palang siang ieu. Nah, atuh ku kabena-bena teuing. Pamirsa sadaya, rupina nganduki ka dieu carita Sunda anu judul Hayang Sugi Miara Tuyul garapan Mang Egi Pajri. Sanes waktos urang sambung deui. Cag permios.